Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an, sagede endog kitu tuma. Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat, mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka, innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnyana teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an, sagede endog kitu tuma. Endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik. Tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah. Saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan asa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman, kakatuh sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha ku ari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek 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 konceng. Lempeng deui bae. Aing ka mana bakal ajakna aing. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka.
nuka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae ka mana ieu aing bakal lae ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Iya, untung ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang ka katuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang ka kenca, duh Gusti. Mun lempeng ka mana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung seuri keur sia bobolokot ku seuleuh ka dieu naek sorangan aing bisa gitu eta atuh kuari bae kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wahara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sana jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah sataranjang pan sataranjang kajeun paranjang los cek aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya tah halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asana urang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh
urang meujeuhna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeulekan di ditu pepotongan urang hareuneg kan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh pepotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka hareuneg kan urang ya Allah bet sini bet hari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai aju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis ongkos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon kigituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seungit doang cukup sakieu ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah bahaseup-haseup keneh kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli sorga teneuleuh ka ahli neraka teneuleuh ka ahli sorga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf nyana bisa deuleuh ka sorga, bisa deuleuh ka neraka. Tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleuh ka ditu, waduh ahli sorga keur balake ceraka. Neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis
cukup sakit Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapor ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul Arab benteng A'raf masyaallah geus faiza nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di Arab geus kieu ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkeun terus bae bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu ngredit mah henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagos kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu pan nu penting ngalah duit kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja ku sia didengikeun teu didengikeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia jatuh ka ajeun teh di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah sanu nyaho urang kos ieu ka surga jatuh lolos sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya sorangan ih cek Gusti Panaing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah gustu kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan
Iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh dek neuleuh kana raka los aya teh dek atuh ulah aya neuleuh bae ka sorga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Kokosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapa urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bae terus bae sakalina dibere digegel teh pas letik tah keur letik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere kene ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka sorga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah eta muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nyana capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeunan karang-karangna bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelengit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongkopan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari dalak aing lah tapi kebal-kebal kan teu betah neuleuh nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli-ahli sorganya nanyaweun ka ahli nerakanya nanyaweun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama batu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh, anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge.
pemberontakan di sisi lain nyana ngeberontak ke negara-negara Islam, ternyata di negara nyana iloban masuk Islam lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun jasalah. Eta lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mu'minin kasep beungeut herang. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir mah heureurideung. Kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jana neule ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari salamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya na meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah, dadah, Arab dadah. Nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna mah ka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat teu ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa ada cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol we kan itu laka cek malaikat cenah sub ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga
lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek melegat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh janggeus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina didelekeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Wow, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu. Jana aja lu disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnaan kum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh
horeng mangpatam maagnaankum harasakeun ku sia aing teu menang telat mayar ku sia dia gegejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kecukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls Royce dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleun anak haji geus teu denge suarana ge nya jangan haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan maafna aku teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang sa penipu nya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 doh bakari lik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teh aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagnaankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka sorga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga main diomong adu omongnya na di luhur di handap kecuali sia ka sorga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan ahli Arab atupan jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mana nya ye lu keur ieu ngahina ka aing
Kerinya haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Hajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti? Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing. Maka dia bawa ke cingjing ceulinan. Cek. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta. Haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten. Haju mane ku kumpul harta. Nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agna ankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka sorga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan masyaallah. Wana ada ikuran nih, wana ada ashabul Arab rijalan, ngagero-gero ashabul Arab, kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda na nyaho aing si itu batur aing, nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat, dia kan pejabat. Presiden urang tuh, ya kan? Benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ya dulu. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos gitu aing seneb ya. Panas nah, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa. Tahta Bapak itu luar biasa. Kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon sia teh nguik-nguik, pokona mah nguik-nguik bae teh nyaho ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya geus sabodo bapak bae. Geus teh pengawal. Bapak mah kemana-mana di KW teh pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet, ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, bapak teh nyahogan. Harta aya di bapak, jabatan aya di bapak, tahta aya di bapak, kerajaan aya di bapak. Wanita ya di bapak. Begitu pula adat yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di lengan bapak. Wah be jangan dukung ka bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka bapak nu medahkeun ka bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapak, di gudang-gudang ku bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nu ku bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agna ankum. Paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul Arab. Ma agna ankum.
mana harta maneh apa aya kamangpaatan jante waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot aing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugih ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam'ukum dikumpul-kumpul magna angkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaan sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaan manfaat masyaallah ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet
lewet aja mek aja lantaran dek di kamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hurang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pedi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungana luar biasa ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab rak kumu langsung maneh paget kabeh eueuh nu tual-tuel eueuh nu lurak lirik pikiran kabeh ge ka mana ieu barang udkhulul jannata geura si pada ka surga bae nu ngaluncat sagala weh kuat jaga ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana geus halaliber sorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun jak cenah geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu aduh di papang kudu di sorga pen karena dia emang jak jana tadinya di mana di atas sana waduh kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah mantak ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun